Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Iya, lebih halus mun 4 bisa kababa euy. Maneh salamet malah bakal menang untung. Geura mun 4 dijieun nyai, atuh maneh oge jeung pamajikan piraku teu milu haji maksud teh. Milu bungah pasti. Kuring sumpah. Geura cabut umur mun kuring nyumputkeun 4, ditambah disamper geledeg oge daek. Ari kuring mah boga anak dipikapalai ku anom atoh nu aya. Santena anak gede darajatna mah indung bapa oge piraku teh milu senang. Mangga urang buktikeun bae engke di Pangalengan sareng di Ciwidey. Mugi-mugi bae 4 sing kasampak aya. Da ari kamari ieu basa kuring ka ditu mah sowong. Mitra kulisi teu loba carita deui. Barang datang ka Pangalengan kabarayana Kasim tetela 4 tekung si datang ka dinya. Bisi masih keneh dikilungan ku barayana kulisi mah jabat ti meunang katerangan ti jenisna teh oge ditatanyakeun ka tatanggana anu deukeut nya henteu 4 eueuh di dinya. Kakolot jeung kulisi kampung oge kungsi ditanyakeun deui sugan aya ngulampreng budak awewe nu ngaranna 4 Rokaya. Boh di Pangalengan, boh di Ciwidey, kulisi teu meunang laratanana. Nya kapaksa bari hanjelu balik deui teu bebeunangan. Dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Lapur moal menang persenan ti Anom Anton ieu mah euy. Ceuk gerentes pikir kulisi. Rokaya Anom Anton barang dibejaan yen 4 teu kapanggih teh ger teh ambek. Kulisi dicarekan lak-lak dasar. Pajah teh kulisi taya kebecus malah make nyangka sailon sakongkol sagala. Nunjuk disumputkeun ku kulisi da bogoh kampat cenah. Dasar urang Walanda teu boga cedo mitra. Atuh kulisi teh teu sirikna acong-acongan nyembah sarta sumpah menta dicabut nyawa teu pisan-pisan make kumawani ngadur sila kadunungan. Kulisi ceuk Anom Anton. Kasih musir teu ganging aya di kontrak ya.
Kenging ka kontrak deui upami sareng putrana 4. Tapi abajona teu kenging ka Kasim. Ti dinten ending Kasim teu kenging aya di kontrak kedah angkat. Upami ku anu menjing ka pendak aya kene anu bali nelpon ka juragan camat ya. Supaya ditangkap dihukum jeung maneh deui ayo kulisi ayeuna angkat ka Kasim bejakeun anu bendu pisan. Hal pertama Kasim kuda angkat tekenging aya di kontrak. Ekstremis hal pertama tapi bojona tekenging dicandak. Ya, bojona tekenging dicandak. Kasim kenging muli deui ka kontrak kedah sareng 4 putrana. Ngarti? Hal pertama. Koloyong kulisi indit. Awas anjing ngepot buntutna ka imah Kasim. Ngabejakeun yen lain menang pala kalah menang palu ti anu manton. Sakitu dibelaan nya-nya sanggeusna nyaritakeun dicarekan lak-lak dasar. Barabat nyaritakeun yen Mang Kasim diusir. Mang Kasim tungkul tengah jawab, ngerik narimakeun nasib. Mana anak nungan sasiki-sikina can kanyahoan di mana ayana. Boa paeh atawa hirup. Aripek ayeuna diusir pisan teta tempat. Ana diusir teh kudu papisah deui jeung pamajikanana. Teka tahan cipanona rembes malah pamajikanana mah sanggeus tamat kulisi nyarita teh ceurikot kaeurih-euriheun. Kade Cim, cek kulisi. Ulah teh indit isukan teh. Sing nyah kana diri oi. Sabab pasti ditangkap, dijebloskeun ka bui mun teh indit teh. Anu meh nelpon ka juragan camat. Mang Kasim teu kuat ngomong. Minangka jawabna teh mehna unggek. Sanggeus sakali deui kulisi omat-omatan supaya Mang Kasim isuk indit kakarak kulisi pamitan. Mitra kaum dangu. Mang Kasim terus tungkul bingung. Indit kudu tapi indit kamana jug-jugeunana. Mang Kaning pamajikan ditinggalkeun. Mesin di pabrik karet geus teu kadenge ngaguruh harita teh. Nu kadengengan kari sora mesin listrik duk-dukan. Tanda geus liwat jam 10 peuting. Mang Kasim masih ngalalenggut keneh wae di tengah imah can obah meuni teu inget kana nginum acan. Telila pamajikanana nyamperkeun ngadeukeutan pok ngaharewos. Ah ceuk rasa kuring mah. Empat teh kadayeuh. Kawas-kawas nuturkeun cep tatang. Ngadenge ucapan pamajikanana anu samodel kitu. Nyai Mang Kasim marah mai diukna obah. Tina asal sila tutug leungeun kencana ditekenkeun beungeutna malik ka pamajikanana melong sakadapan. Sanajan tepok ngomong pamajikan ngarti yen harewos manehna teh kawas cocok jeung dugaanana. Katenjo ngadak-ngadak salakina cenghar. Oh, di dituna Cecep teh di mana? Ah, oh di dituna di mana Cecep teh? Pancen nama di sekolah mulu. Lebah mana nama teu nyaho boro-boro kadayeuh atuh. Oh, pan maneh mah kungsi kadayeuh bareto sakali len. Nyari geus datang kali itu masukan tunyu tanya we atuh.
Sakali atuh pan meren. Manehna ge pernah sakali. Geus lila atuh poho deui meureun kaayaan dayeuh teh jeung kaayaan kiwari atuh geus robah sangtuna oge. Da keur budak keneh baheula. Tapi keun lah urang kumaha engke wae lah ari geus datang ka ditu mah sugan tunyo tanya Gitu. Ira arek mangkat teh. Ira arek mangkatna. Mang Kasim tengah jawab. Kalah kamenta disodoran cai enteh. Atuh song diasongan ku pamajikanana bari pok ngomong. Mun enya tempat aya dicecep tatang kumaha nya? gampang eta mah. Kieu we kieu. Anu tangtu upama si Nyai aya di dayeuh geus moal sinaninca kontrak ieu deui. Keun we anom Anton mah moal bisa kumaha asal teh nyaon si Nyai aya. Enya tapi orang kumaha? Engke aya deui akal ayeuna mah tetep we di dieu ulah robah tingkah. Enya atuh. Rek we kumaha isuk ini teh? Rek subuh-subuh we. Hayang mawa timbal. Oge papakeannya kana buntelan we. Lah, hayang teh si Nyai aya di dayeuh jeung Cecep. Geus mugu mare kabur we kuring manuturkeun. Cek pamajikanana. Mitra kaum dangu. Mang Kasim ngagoleah ngalampengkeun cangkengna. Atuh pamajikanana ka dapur arek nyangu. Di calana sontog warna hideung, baju jas bodas teu disetrika, sirahna dibuded iket paros nangka, nyorendang sarung palekat, benang dilepan, buntelan bekal jeung salin. Subuh-subuh Mang Kasim kenceling indit, gilig rek ngajugjug dayeuh Bandung. Pamajikan anak ngajajapkeun nepi ka golodog, pok ngomong. Sigiatna Kang, teangan si Nyai teh, jang ulah lila teuing ninggalkeun kuring. Keung. Kahayang teh kasampak aya si Nyai dicecep. Tembalna bari terus miang ninggalkeun pilemburan. Singket carita, keur ngungkug mudun Mang Kasim ngadenge sora mobil gorobag ngagerung satukangeunana. Buru-buru manehna nyisi, ngan basa nyisi ana reg teh. Lebah Mang Kasim pisan mobil teh eureun. Arek ka mana, Cem? Cek supir. Mang Kasim ngareret kaget, geuning supir teh wawuh. Oi, rek dayeuh. Cata tuh naik. Tuh di tukang luhuran peti are rek dayeuh mayo. Tengah dua kalian terus Mang Kasim naik kana mobil. Gerung mobilna indit atuh datang ka dayeuh teh isu keneh. Arek ka mana, Kasim? Cek supir waktu mobil eureun hareupeun gudang stasiun Bandung. Rek ka dieu we puguh aya nu diteangan. Nu natunya 10 lengkah kira-kira manehna kakarak inget rek ka mana nyalos. Nah manehna teh rek make jalan nu ka wetan atawa anu ka kulon.
Sanajan kitu ari pikiran anak mah terobah. Yen rek neangan sakola mulo. Tapi di mana ayana? Kasaha nanyakeunana. Kumanehna can kapikir. Bakuna mah maehna nyaho dayeuh teh kakarak kadua kali ayeuna. Kitu oge bareto. Tenjo panona denge ceulina geus beda ti bareto. Komo dibandingkeun kaayaan kontrak mah. Ana datang teh bet kana rasa barieukeun. Lengka suku jeung jalan pikiranana teu sairama. Teu sairama. Tapi katara pisan talag tologna. Urang kampung jauh ka Bedug teh sanyana. Ingat kudu nyisi mun kabeneran pasangrok jeung jelema atawa rek kasiap ku mobil. Mitra kaum dangu hareupeun stasiun reg manehna eureun dan enjo ka jero betrea jelema ngantai. Manehna remen ari nenjo jelema ngantai mah. Da di kontrak oge saban poe nu ngantai tukang metik nu rek nimbang bebeunanganana. Aya jelema-jelema nu nyuhun enteh dina gimpo. Eta mah di lembur. Tapi ari ieu di dayeuh Bandung. Jadi pikiran manehna ngarantai rek naon. Da geuning bari ngantai teh pada nyarakelan duit jiga nu rek barang beuli. Ngarantai kitu rek meuli naonnya? Manehna nanya ka soranganana. Bari maju nenjok kanu tungtung napisan nu deukeut kana loket. Sup leungeun jelema teh ka jero liang leutik. Pok ngomong sarta tekung silila gujrag aya sora di jero ngagujrag. Jol karcis dicokot terus keluar tina antayanana. Eta jelema nu mawa karcis teh dituturkeun ku panon Mang Kasim ngaliwat pantau nu dijaga sarta karcisna digunting terus lempang muru kana kareta api teh. Oh, nu rek tumpak nyawa kareta api geuningan. Cek pikir na jero hatena. Ayeuna manehna nyaho mun rek tumpak kereta api mah kudu ngantai. Ngasongkeun leungeun ka jero bari pok ngomong rek ka manana bari jeung duitna. Nyaho ayeuna mah mun rek nyaba nyawa kereta api teh. Mitra timbul pikiran Mang Kasim hayang nyaba. Hayang ngasaan tumpak kereta api. Tapi rek ka mana? Belenyeh manehna imut sorangan. Ingat yen manehna indi timah ka dayeuh teh lain rek hayang tumpak kareta api, tapi rek neangan sakola mulo. Rek manggihan cep tatang sugan 4 aya di dinya. Manehna kaluar ti stasiun bari mikir ka mana nyalos. Mang Kasim nyaho ari sakola namah da teu jauh ti kontrak oge aya sakola. Tapi disebutna sakola desa. Ari sakola mulo mah jiga kumaha, nu kumaha teu kasawang dina pikiranana. Jut Mang Kasim turun tina tangga stasiun meh labuh da kawer ku mikiran sakola mulo teh.
Ti stasiun terus lempang maju ngidul. Leok mengkol ngetan ngidul deui. Jol ka pasar baru. Mitra. Geus pasar baru deui wae geuningan ieu carita teh. Mang Kasim mapai-mapai trotoar sisi toko-toko. Panona barieukeun. Nenjo barang-barang di jero toko. Loba nu kakadak nyaho. Barang breh nenjo hiji barang. Naon eta? Cenah bari sababaraha. Bari sababaraha jeung naon mah teu apal. Sup ka jero pasarna. Olo, goning di dieu puserna cau teh yo. Tempatna pinang. Tuh. Olo, gudangna sayuran tuh. Mang Kasim kaget kureana. Sagala aya jeung loba deui. Duh, dikontrak oge aya pasar. Saminggu sakali. Tapi barang-barang nanti loba cara di dieu yo. Cenah bari nenjo jeung nenjo. Di barengan ku hareugeun geuning boh barang boh rupa kendaraan teh mang pirang-pirang rupana jeung kulobana. Pikiranna kabaud ku deuleu nepi ka poho kana maksud nu ti heula. Cacakan mun harita teu kadupak ku rancatan nu nanggung mah kawasna jongjon we kapopohokeun. Kapan aing terek neangan sakola mulo. Nah jadi luntah lantau ka dieu, matang lo atuh keur kitu jol we si Cecep teh rek ngagaleuh jeruk Garut misal. Lang Mang Kasim ngahulang heula sakedeung. Terus tarat treret sakuru jajak ka ginding diilikan. Sugan aya Cecep datang. Oh itu kitu. Lain sama Bang Rakel. Oh itu bener tuh. Bang Jack tau mah. Oh itu. Mang Anggang. Mitra. Cagar. Mitra sanggeus rarat-raret bari cicing teka panggih bae. Maehna ngareret bari lempang. Terus lempang di sela-sela jalma nu pabaliut baralanja. Jog anjog kana lawang nu kaluar. Olo geuningan ieu mah lawang kaluar. Tapi lain lawang urut asup tadinya. Cenah bari bangreng linglung tapi terus nuturkeun bujurna sawatara jelema nu aya di dinya. Ana inget geuning balik deui ka hareupeun stasiun. Tungtung namah manehna nagog di sisi jalan dina emper toko deukeut nu dagang sirop. Hanaang meuli sirop aing mah. Masar sirop salumur bi. Cek manehna kanu dagang sirop. Make alpuket Kang. Cek nu dagang sirop. Alpuket dikontrak mah eueuh. Ceulina kakara ngadengi kecap alpuket. Naon alpuket? Tapi kulantaran sieun disangka dusun meledug, manehna nyebut sumuhun. Teu lila song diasongkeun di saat panona pepereudeuyan. Letahna ulal elel make susu deui. Bari nyapek teh mehna ngahuleng ngarasakeun kadaharan naon nu keur ngoloyor dina ganggerongna. Da atuh saumur nyuhun hulu kakara manggih kadaharan nu sarupa kitu. Lan? Hulu nu luhur banyak hulu nu handap. Kumaha teh mamod teh admin teh cagar. Intermejo mitra. Sabaraha ieu teh bi? Manehna nanya bari nyodorkeun lumurna. 5 sen. Kata rapisan ngajenghokna ngadenge kecap 5 sen teh. Da sakanyaho manehna mah dikontrak. Mun sakalian meuli sirop teh ari tas bayaran paling ge ngan 3 pesereun. Sirop nu make cangkaleng jeung ager ngan teu make es da dikontrak mah tempatna tiis. Olo 5 sen. Teu karasa letahna ngucapkeun deui bari ku sewala ngodok dompet bakona. Nyokot duit bolong terus dibikeun ka nu dagang sirop. Keun bae mahal oge da ngeunah. Manehna ngomong sorangan. Ari bibi terang sakola mulo. Manehna nanya ka nu dagang sirop. Sakola mulo duka tuh. Kek. Asa deket kebun raja. Kebun raja? Nya kebun raja. Tuh di ditu tuh. Kaditu terus kaditu mengkol belok. Lurus mengkol. Cenah bari leungeunna mata ngabingungkeun. Tang
manggih aya lapang pinuh ku tatangkalan linduk ariu. Handapun aya bangku peranti di dariuk. Angge oge kanyahoan sak loba barudak jeung kolot oge dariuk di dinya. Oh, jadi itu teh mengkol ngetannya. Nya ka ditu mengkol terus mengkol. Di perapatan teh terus ngetan terus mudun terus. Tah kudu mengkol ka kaler lempeng manggih rel jalan kereta api terus mengkol gok yang perapatan mengkol tidinya mah balik ka kaler ngetan lo baru dariuk dina bangku tah eta kebon raja. Ucapan dagang sirop ku Mang Kasim diregepkeun pisan sanajan lieur. Diingetkeun malah menta ngadua kalian. Atuh sawatara jong-jongan mah tukang sirop teh ngajelaskeun pukal pengkol gitu. Mitra mantak lieur. Dicaritakeunana sieun jeung bisi nyasab sabab mun salah tangtu ngajauhan deui da cenah sakola mulo teh deket kebon raja. Alah pokona mah tunyo tanya deh bae di jalan. Dari ayeuna jalan nu lari mah oge bisi poho mah. Pokona mah tuh yo lurus mengkol lurus mengkol. Aya kereta api. Nyebrang mengkol lurus mengkol daerah di dinya. Cek nu dagang sirop teh euleum. Sanggeus Mang Kasim ngahulang bae. Mitra sanggeus pamitan jeung nganuhunkeun mah leos mena indit bari nginget-nginget pituduhna. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Barang serog manggih parapatan teu weleh tatanya. Malah lain ka saurang wae 2-3 jelema ditanya nu sarupa pananyaana. Manehna kacida bungahna barang breh manggih pintu jalan kareta api. Da cenah tidinya geus deukeut. Ana jol teh ka parapatan, manehna ngarandeg ngaliuk ngalerengetan. Nyeh seuri. Tageuning kebon raja teh tuh. Rea barudak keur arulin jeung nu dariuk. Buru-buru manehna meuntas. Luak liuk ngadeuketan bangku besi pangdiukan. Nenjo bangku besi mah manehna teh ngarasa aneh. Da di taman juragan kawasa oge aya. Ngan eta nu jadi pikiran teh ku ngaran kebon raja. Meureun pangna kebon oge tangtu aya rajana kitu. Maksud teh meureun pang aya kebonna oge tangtu aya rajana. Kitu ceuk pikir manehna dina mangsa harita. Di mananya karaton rajananya? Cek pananya hatena. Culang cileung liuk ngaler liuk ngetan. Kebon raja dikurilingan ku jalan. Beh ditueun jalan aya gedong-gedong. Nu mana sakola mulona duka teuing. Bari mikiran ka saha nanyakeun. Gek manehna diuk. Oh, ngiring diuk nun. Cek manehna kanu keur diuk ngahulang. Nu diuk rungah ringeuh. Aya jelema rek diuk menta idin heula. Mangkaning manehna mah tadi basa rek diuk teu ngomong-ngomongna acan celek wae padahal tadi mah aya 2 anu geus teu heula diuk dina bangku eta. Mangga jawabna. Teu ditambah ku kecap-kecap sejena. Aduh nuhun. Aduh pisah kola mulo nu mana nun? Nu ditanya rungah ringeuh deui. Duka atuh da kuring masan surang dieu. Oh. Di mana atuh? Abdi mah teu ujung barung. Cenah bari leos we. Teu
Tela aya deui lalaki geseh umurna mah jeung manehna tapi kucel lodro gek diuk pok ditanya apal sekolah mulo di mana? Oh, tak apal. Tak ingat udah kuring masana surang dia. Oh, di mana tuh nun? Tapi di Majalengka, neangan pakulian ya teh. Oh, guys 2 minggu. Kukurlingan, can magi kene bae adik-adik di mana? Kuring mati kontrak. Rek neangan sekolah mulo. Neangan anak. Tuh itu kamu dagang soto tuh. Gue udah nyahon eta mah da meureun geus lila di dieu na. Nya nun, mangga atuh urang kali itu. Bari indit Mang Kasim ngadeukeutan nu dagang soto. Kenging nun meser angeuna wungkul. Sabaraha pangosna? 3 peser. Pasian atuh nun, pasian. Tembal Mang Kasim bari muka buntalan nyokot timbelna. Timbelna dipotong, sanguna dikuahkeun, celebek dahar bari diuk dina bangku. Oh, murah ieu mah jeung ngeunah deui. Teu cara sirup alpukat ngeunah tapi mahal. Timbel sapotong beak, nu sapotong dibungkuskeun deui bari sumeahah dari teuing sengek rendosna. Punten bae nun tumaros dupi sakola mulo anu mana? Nu dagang soto luak liuk. Sakanyaho manehna di sakurling kebon raja mah taya sakola mulo. Itu sekolah HS meureun itu sekolah raja itu kantor bank tuh. Kumaha nun? Nya tuh itu sekolah HS itu sekolah raja itu kantor bank. Jawabna bari ditunjuk hiji-hiji. Tapi dah kuring mah teu apal sekolah mulo. Taya sekolah mulo di mana mulo. Dupi sekolah raja sami sareng sekolah mulo. Beda deui. Nya Kang, jawab tukang soto bari nanya ka hiji jajaka nu keur diuk dahar soto. Kan tenan. Sekolah raja mah kawiksahul. Mulo mah sekolah mulo. Seueur atuh mulo mah. Mitra kaum dang. Tadi mah basa dibejaan ku tukang sirop. Yen sakola mulo teh deket kebon raja geus atoh bunga asagok jeung cep tatang. Ari ayeuna bet aya beja deui sakola mulo teh lain hiji tapi rea cenah. Atuh jauh keneh kana bisa kapanggih jeung cep tatang teh. Mangkaning panon poe geus mengok ngulon. Dupi encep di sakola mulo deui. Mang Kasim nanya ka jajaka. Ada acan masih di HIS keneh. Encep uning tempat-tempat na sakola mulo. Di ditu hiji. Wah aya 5 aya asa nama 5 atawa leuwih lah. Mantak ngalieurekeun deui wae mitra. Aduh, kumaha atuh abdi cep? Kumaha maksana kumaha? Mun atuh kumaha abdi teh? Nah kunaon kitu? Pugu abdi teh tebih turut di Gunung Malabar ieu teh. Ti kontrak dongkap ka dayeuh bade ningali cep tatang. Har. Kau kuring oge aya opatna atuh ngaran tatang mah tatang mana ieu teh? Sumun ieu mah cep tatang, putrana juragan Hup, sakolana di dieu di mulo. Aduh katuh teu wawuh. Nah atuh asa kurang tarete teuing. Yo, sama meh ini teh kudu nyaho heula atuh. Mun mulo nomor sabaraha, di mana nomor sabaraha gedongna sakolana. Da loba mulo teh tuh, ditu hiji. Mitra. Riweuh. Nya eta atuh cep, abdi mah bodoh. Tiasa encep nulungan nuduhkeun sakolana bae. Har. Atuh dapa jauh. Leung mun saruka ditu ari panggih jeung nu diteangan. Oge ayeuna mah sakolana oge geus tutup. Cek si jajaka bari leos we indit ninggalkeun Mang Kasim nu olok bengong.
Kumaha tugas kieu? Cek Mang Kasim ngalangis. Ari urang dayeuh. Kuda regig. Mani eueuh pisan haatna. Cenah bari terus ngareret ka jalema nu tadi diuk dina bangku. Nu ngaku urang Majalengka teh aya keneh masih diuk dina bangku malenguk jika nuker dipuuk ku kabingung. Kumanehna disampeurkeun sarta terus diuk ngerendeng. Mangga nyesep mung bakona kirang raos ya. Mang Kasim nyodorkeun dompet bakona. Sajroning udud nyesep haseup bako molena, manehna ngahulang mikir-mikir di mana nya meuting. Ari akang sok di mana kulem? Oh, akang mah tuh pan itu aya babancong. Sok di dinya bae ngarengkol. Ari geus peuting mah eta babancong teh sok pinuh. Babakuna ku jelema-jelema nu bara main. Tampulana tara kabagian tempatnya sok di dieu bae dina bangku yo. Nah kenging mondok di dinya. Nya teu kenging ku saha atuh. Akang mah geus 2 peuting sare di dinya teh. Kamari mah di palebah ditu tuh di ujung. Da anu kuak kieu sok aya oge polisi nganukur mariksa wungkul teu naon. Atuh kuring oge rek ngiring bae mondok sareng akang di ditu dina babancongnya. Mitra urang Majalengka teh nyeh seuri. Eta ku kecap ngiring kawas kanu boga tempatna wae. Oh nya hayu wae urang bareng. Urang milih di juru ambe teu teuris teuing. Gerasa kedeung deui oge rabul du ngaradon mondok. Kapan ari ti peuting mah. Tuh, dina handapun tatangkalan oge sok aya nu marondok, malah aya awewe sagala. Jaban nu sok bara main teh nya acara urang bae deui jelema teu boga baraya nu di dieu, nu di dayo keur ngadon mondok. Tembalna kalayan daria. Gasahan mikiran pangajak ati pengkusung oyong nepangan padahal ana dipikir najan sering pulang anti taya bahana di kabut rumaos teu kasaratan anggun panglipur gali nu puguh mah nyiksa badan Mitra kaum dangu. Acan oge magrib maranehna geus dariuk narangkep tuur di jero babancong. Beuki peuting nya bae beuki rea jelema nu datang ka kebon raja.
Malah ti antarana aya kajadian nu eueuh tinudugaan Mang Kasim. Lain bae sakumaha pamanggih na urang Majalengka. Nu datang teh jelema-jelema nu sok baramaen bae, tapi aya jelema nu parantes awewe jeung lalaki. Jeung deui ka dinya teh lain rek mondok cara manehna. Ieu mah ngadon papuk ka teu bogohan bari jeung cari ciuman handapeun tangkal kai dinu poek. Ari itu nu make rok banget na camerok rek ngadon mondok deui cara urang. Ceuk Mang Kasim noel ka baturna. Oh, eta mah ngadon bobogohan meron. Mang Kasim nguliat bari mali ka baturna. Mitra, urang Majalengka nanya ka Mang Kasim. Nanyakeun naon perluna datang ka dayeuh. Nah cara manehna rek neangan pagawean. Ku Mang Kasim diterangkeun anak henteu nyaritakeun panjang-panjang kan rek neangan sakola mulo wungkul rek nepungan anak dununganana gitu. Tapi datang kadinya jadi bingung lantaran teu nyaho tempatna. Oh, ari neangan sakola mah gampang. Mana-mana nu rea barudak tah eta sakola. Ari manggatna isuk-isuk atau waktu berhenti pukul 11 atau waktuna pukul 1. Oh, tapi iya mah sakola mulo. Nu kumaha ari sakola mulo nu kateuing. Nya, tapi sakumaha susahna ge mau acara akang mah unggal gedong diasupan. Tapi gedong-gedong tuan. Nah, kudu katuan bae. Tanya Mang Kasim. Ari katuan masuk rada mosan buruhanana. Aya nu 2 ketip atawa satalen nepi ka jam 2 teh atawa sok diborong. Tidinya sok aya nu untung teh. Aya keur ngirim nu di imah. Tembalna. Mitra kaum dangu. Beki peuting beki kurang nu ngarobrol. Nyeseg kana bilik atawa ngaringkuk. Nyeseg apa nyesegnya? Buntan nu pamilepat. Aya nu paadu tonggong gesan ngalawan haba peuting nu beki tiis. Kaayaan mungguh jempling beki tiris. Kembang gadung nu kahatur nyangakeun ieu pangbakti Palurah Serang Mekar neda kasarika tapi pangbakti di sewa siwi. Waktosna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka gunung ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.